Man. Hei. Aneh mah nyanet kopina mana man? Man, aing asa kurang ngeunah kopina mah euy. Sabar. Kopi keur nyieun heula, sakedeung. Sabar-sabarnya. Kopi ye. Ya kopina. Hah? Oi, ada sejak kalah hokcai. Di masih lama na RW-nya. Heeh. Geulis teh, Om. Heeh. Tah, barudak kopi teh. Man. Eta saha we geulis? Heuh, man. Geulisnya. Ari nempo awewe sia mah. Ya, barudak. Ieu teh dulur urang nu tinu jauh, keur nganyang ka imah. Yang urang emang. Belum. Eta teh saha sih mah? Lalaki teh meuli gara ranjeun ih. Nu kieu jelema ping omongan hungkul. Hei lalaki, ari mana teh geus boga pamajikan? Lain geus boga deui, geus arincuan. Hei lalaki, sing ingat kerjaman Nabi Adam mah hanya cukup satu istri. Lain kos maraneh nempo awet teh meuni hejo nu di imah hiji oge encan bea. Padahal kan bae nya. Heeh nya. Da geulis ya. Ya, teteh, dangukeun. Emang ke zaman Nabi Adam mah cukup satu istri. Pan ayeuna mah zaman berbeda. Cuman istri Nabi Adam mah tebutuhan skincare, tebutuhan kosmetik, tebutuhan uang belanja. Tah, cuman butuhna kasih sayang hungkul. Hah? Kunaon sih mah jelema teh? Jeung zaman ayeuna mah beda teteh. Zaman ayeuna mah dianjurkeun 2 istri, 3 istri, 4 istri dan seterusnya oge sunnah eta mah. Bener teh mah teh? Bener eta teh. Bagus bener. Hah? Asa makin parah mah. Geus mau jadi nyuguhan kopi nage. Bawaan deui. Man, kopi dicokot. Cokot deh kopina. Lain, barudak. Dipikir-pikir marane asa palalinter euy. Aslina Terkunaon. ngan kusabab pinterna kaleuwihan teu jadi ngopi. Anjay.